Wow. Hayang ơi. Hayang? Hayang nah. Jawab pertanyaan dulu. Siap. Oh. Buah naon nu huruf pertama teh dina huruf G. Urang. Gedang. Bagus. Buah naon nu huruf pertama teh dina huruf A. Urang. Ajul gedang. Ini mau ocon wae lah. Serius. Ngen teh. Buah naon nu huruf pertama teh dina huruf P. Urang. Pasti ajul gedang. Ini kah? Ah, saya baca bae. Gua mau warga nu ngadenge. Wirang nu aya. Wah, balik. Serius. Mana manganti ku hewan? Hewan naon nu huruf pertama teh dina huruf M? Oh, M. Marmot. Bagus. Hewan naon nu huruf pertama teh dina huruf G? Gerecek marmot. Saya Gerecek marmot. Gerecek. Jangan kah? Sama Hewan naon nu huruf pertama teh dina huruf P? Halo? Pasti jawabannya gerecek marmot. Udah. Si botak. Ati kelakuan teh nya. Awas ku aing masih ya. Balik kabul. Balik. Serius demi duit ya, demi duit. Wah, mun bisa ngajawab bil langsung dibikeun enak kan. Itu ya. Udah lumayan ya. Hewan naon nu huruf pertama teh dina huruf D? D. Cek 1 2 3 di bejaan gerecek marmot. Apa kan itu botak? Jawab deh nya. Siap. Hewan naon anu hewan tumbuhan naon tumbuh. Nya mah ulah buah-buahan. Ganti ku hewan. Anjing sia taya. Action. Hewan naon anu pizza. Lagi. Gerecek marmot. Apa joget? Apaan?